Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasapun Raihana Dewi Aidia di kelas 9F bade ngadugikeun biantara anu judulna teh sopan santun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadayana kumargi urang tiasa kempel di tempat anu dimulyakeun ieu. Teu hilap shalawat sareng salam urang curahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu anu dipikahormat sareng rerencangan sadayana anu dipikareheman jeung dipikadeudeuh, abdi ayeuna bade nyandak biantara anu temana teh sopan santun. Sopan santun teh nyaeta salah sahiji adab anu kudu aya dina diri urang sadayana. Sabab lamun urang sopan jeung sareng santun, urang bisa bakal dipikaheman, dipikadeudeuh, sareng dipikaresep ku orang-orang. Sopan santun oge bakal nyandak hal positif sareng manfaat kanggo diri urang sadayana utamina di kahirupan sapopoe. Contoh sopan santun dina kahirupan sapopoe nyaeta hormat ka anu saluhureun, paripolah anu sae, tutur kata anu sae, jeung taat ka aturan nu aya. Nabi Muhammad SAW dina hadis riwayat Tirmizi bersabda, sungguhna amal anu paling berat di timbangan nyaeta akhlak anu sae. Kukituna hatur nuhun tos ngupingkeun biantara ti abdi hapunten bila aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.